Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sataacana dipedat ieu carios simkuring nganuhunkeun kantos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh mugia sadayana dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Urang masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka opatnya. Mohon ye carios karya Mang Nyalira nya sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna carios mangga urang kawitan. Mang Maman hatena mimiti kesel dumeh hayoh wae ka keluargana teh loba anu ngajejeleh teu kolotna teu budakna sarua meh salembur kolot budak ngarotot nyieun bae masalah ka Mang Maman. Nya Mang Man teh antukna jadi ka warung rek meuli obat sakalian jeung meuli salompas cenah betadin geusan ngubaran suku Asep anu boloboran ku getih. Nya waktu balik ka imah langsung ngomong wae ka biina anu kaget waktu ningali budakna teh boborot sukuna ku getih. Nya ku Mang Maman dijelaskeun pangna Asep kitu teh alatan digelutan ku Ito budak Mang Kaman. Budak Mang Tarman malah mah dicaritakeun erek terus diontrog ayeuna keneh sabab tuman mun diantep. Tuman budak teh inah kudu diwarah tah budak si Tarman teh karunya tuh si Asep hiraruk sakit tuh sukuna biinah nalika ngadenge salakina rek ngontrog teh gancang dipegatan sabab teu panujueun hatena mun seug kudu terus papanjangan teh masalah budak gelut pangpangna eraeun bisi ku batur disebutkeun tukang ngagugulkeun ka gorengan. Nyapok biina gancang nyarita enggeus Kang Maman ulah atuh teu kudu diontrog kitu sagala rupa. Yeuh anggur mah ngelehan urang mah bisi terus kapapanjangan hoream kami mah keur mah euker ieu teh duh hirup teh ripuh dar engke teh ku batur diomongkeun tukang ngagugulukeun ka gorengan ulah Kang kan bae ulah saruana nya kan bae antep cek biinah negrakeun ke teu panujuan hatena ku sikep salakina. Tapi Mang Maman oge memang geus gilig erek ngontrog wae mangkana harita caritaan biinah tadi waro wae ngecul wae kitu manehna terus indis teu diengkekeun deui.
Nah ari si maman teh lain aya kadua gerak can bebersih kacai anggur mah bebersih kalahkah ngadon nguclu wae mamawa karep sorangan geningan diomongan ku pamajikan teh tapi ketang da teu salah teuing memang salah aing oge deui make nitah si Asep ka warung sugan teh moal pasaran dog jeung si Ito. Duh, karunya teuing anak aing teh bet kudu ngarandapan hirup kieu. Abong kena-kena jalma teu boga. Aya wae nu teresepeun. Kumaha teuing remena duh meureuna Mang Maman ka ditu. Kudu gancang disusulan ku aing ieu mah meungpeung budak keur sarare kabeh. Memang nya harita teh budak nuduana terus sarare tibra sarta saenggeus dibere obat kontraksin mah nyi eha katempo rada rerep tina panasna. Asep mah saenggeus dikompresan tuurna ku cai haneut jeung dibere betadin sarta disalompasan tatuna antukna terus perem. Gap kana tiung laju indit biinah tinggalkeun imah pikeun nyusul nu jadi salakina nunggeus nepi ka imahna Mang Tarman nyusulnya mohonnya biinah moal apal jeung moal waka nyaho sawaktu kaluar ti jero imahna nya aya nu asup hiji jirim ngarupakeun biinah nu datangna duka teuing ti mana asalna. Harita terus asup ka kamar tempat sare budak meuni ta libera. Tapoho biinah oge mendetkeun panto samemeh ngalios indit nya Asep nuker sari tibra terus diusapan ku eta jirim biinah palsu teh nya panon biinah palsu tetep seket ka Asep dina tetepan nu pikasieun mun seug pareng aya jalma mah nu nangenan kana eta kaayaan. Rupa nama memang tetap biinah tapi anu bedana sapasang panona gelede meh sagede jengkol disidik-sidik mah sarta hihideungna buburi lengan kaluhur teu bisaeun muser cara manusa hari neuteup nya kitu teh serenge biinah seuri sorangan nya bibirna nalika seuri bet jebeu wae jebeu kagigir bari katingali huntuna nu marencos ciga huntu ragaji jeung deui beungeut biinah nu ieu mah lalaunan rubah jadi beungeut nini-nini sakujur awakna buluan kabeh sagede curug ramona kukuan kabeh meuni paranjang pisan. Kan sakitu jirimna biinah palsu leungit duka teuing ka mana leosna
Saenggeus rada lila ngadeketan Asep. Urang ayeuna caturkeun heula Mang Maman. Nuker aya di imahna Mang Tarman. Langsung wae ditanya ku pribumi lantaran kaget. Aya naon man? Langka-langka ka dieu ayeuna. Bari taya hibar ti anggalna ieu teh yo. Rewas kami mah cek Mang Tarman. Nya Bimaya oge salaku pamajikanna Mang Tarman ngadenge milu mairan ku caritaan. Enya nyaya naon atuh Mang Maman teh rewas-rewas ka dieu. Ibi oge bet milu kaget ieu teh. Yeuh kudatangan Kang Maman aya naon kitu. Mang Maman nyelang heula ngarenghap narik napas panjang. Nya saterusna kadenge mimiti cumarita ngedalkeun lisan jeung negrakeun pamaksudan nu sabenerna. Kieu Mang Tarman oge Ibi saacana kuring teh hampura yeuh. Tujuan kuring ka dieu taya lain taya lian memang erek nyaritakeun hiji hal ieu teh doh ngeunaan anak kuring anu poe ieu digelutan ku budak Mang Tarman. Nyatana kujang ito ngan hampura sakali deui domeh kuring wani ngomong langsung wae ka kolotna. Lain maksud rek kugulungan pedah budak garelut lain, tapi lantaran budak Mang Darman teh doh geus mineng pisan ka si Asep kitu teh. Unggal panggih teu waleh wae ngotot, teu waleh ngajejeleh pedah Asep teu sakola, ngajejeleh pedah Asep anak teu boga, jalma teu boga. Maklum atuh ari jang itu mah pan mampu sakola da kolot na aya, sedangkan anak kuring mah bogoh memang jalma teu boga kolotna oge salokola acan jeung make papakean ge rarudin kabeh. Awakna lempoy teu cangker kawas batur-baturna malah loba cicingeun si Asep teh. Matak wajar wae mun loba nu ngahina. Bimaya jeung Mang Tarman silih tetep. Nya Bimaya nu hareta ngancang nembalan. Bekutan maksud Mang Maman ka dieu teh rek ngabejakeun budak gerlutnya. Bade ngabejakeun kitu. Nya anya Bi sumohon hampura we kuring nyaritakeun budak garelut tapi lain rek kuguluan ieu teh. Komo rek nyalahkeun ka budak Ibi mah teu pisan-pisan kuring teh. Mang Tarman jeung Bimaya teh nya teu wudu wae hatena jadi teu geunah sabab ngarti kadatangan Mang Maman. Kadinya teh tetela ngontrog pedah teu langsung disebutkeun. Nya Mang Tarman gancang ngarti harita nyarita deui ditunjukkeun ka Mang Maman. Hampura doh anak kuring culangongnya Mang Maman. Kon
kayak budak teh kukuring rek dipapatahan. Kumaha ayeuna budak Mang Maman? Naon anu kabenangan teh? Nya sanajan budak keneh ari ngaranan gelut mah nya pasti aya nu kabenangan Mang. Hahaha. Budak kuring mah turna baborot digedug kana batu dilendot ku budak emang tateh. Bimaya katingali paroman beungeutna robah jadi ngemu kakeheul dumeh kalakuan anakna anu salila ieu sok kadenge laweun ka batur. Cing budakna ayeuna aya cuang gera-gerawan atuh heula ka dieu ngarah teu tuman kudu diwarah tah budak teh ngerakeun kolot geuningan maneh teh. Bimaya langsung ngagedig wae ka pawon da harita teh budakna tas balik ulin langsung wae dititah mandi ku indungna. Nya jak ito katingali ku Mang Maman memang cengos budak teh keretan beungeutna pantes mun disebut galak. Malah budak salambur mah nyarebutna jeger kampung jeung sakolanan deui. Di sakolahan wanian kasaluhureun oge jeung sakapeung mah matak pikasebeleun babaturana salianti sarieun kabeh munnya cenah. Karunya nya Mang Ito. Tong digeleneng kitu atuh Bi karunya cukup wae ari ukur di papatahan mah budak teh ulah bari di kepleknya karunya cek Mang Maman harita nyarita cek Mang Maman hatena rada teungeunah cicing sabab ngadenge jang Ito ceurik dijebrod ku indungna. Nya budak geus mandi teh lain gancang di bajuan ieu mah kalaka terus dikeplek wae diteungeul jeung dijebrod. Malah kumang Tarman oge tepanujueun budak teh karak cengkat mandi langsung wae digeleneng kitu malah jeung dijebrod deui. Indungna mah memang hampang leungeun jeung babarian nafsu jeung resep neungeul mun teu neungeul teh cenah kadang sok nyiwit ka budakna. Aeh manehna ka dieu geura bawa budak teh jeung bari bajuan heula lain dapun digeleneng wae maneh teh kitu doh dijebrod deui karunya. Bimaya gancang nembalan ngomongna kitu teh bari kekerot gemes kanu jadi budakna nu harita lolongseran ceurik. Tuman atuh da tuman wae da manehna ari diantepkeun mah engke jadi ngerakeun ka kolot maruk we kitu teh ku batur disangka teh ku kolotna tara diwarah budak teh sakalian wae lah ku kuring diwarahna. Ari etaeun teh sok kitu maya maneh mah sok buru ka dieu bawa ke kamar tah budak teh bajuan ulah kitu-kitu. Ari Mang Maman mah hatena puguh reuwas harita teh nya sugan Bimaya teh moal kitu kanu jadi
budakna. Rasa isin Mang Maman teh bimaya pasti keheul ka dirina ongkoh guguluran meureunnan nyangkana budak garalut nepi ka datang bebeja. Jang ito oge dikelek ku indungna dibawa ka kamar terus dibajuan beres dibajuan gancang wae ka hareupeun bapana. Bimaya mah ngaleos deui rek ka dapur. Jang ito katingali sisimeun keneh gek diuk gigireun nu jadi bapana. Dina amparan samat Mang Maman melong kaluareun imah. Wanci teh geus mimiti reup-reupan tereh poek deket ka burit nakeun. Ulah kitu calikna Jang, sila atuh pamali lalaki mah kudu sila, baru sila. Jang ito unggek gituna teh gancang menerkeun cara diukna sila sarta ngareret saliwat ka Mang Maman laju ngeluk deui raeun. Ngareret ka anakna Mang Tarman ngadenge nyarita deui. Ito anak apa maneh teh Tito? Hidup teh tadi ka budak Mang Maman geus naon? Pok jawab anu jujur sateh. Mal nanaon da tong sieun sok. Budak ge ari dileleuyan kitu mah tetela teu wanieun ngalawan teu cara tadi ku bimaya indungna. Itu mah wani keneh nembal sanajan buruhna tetep ku paneunggel. Bari nyiwitan tungtung nama kaos bari nyiwitan tungtung kaos kuleungeun kenca ito nembalan meni halon pisan. Ngalendot Pak, ngalendot abi teh ceuk ito ngajawabna estu lempeng wae taya nu dipinding-pinding. Ngalendot naon maneh teh? Naon nu dilendotna? Ya iya Pak, iya. Betisna lain. Mohon nya Pak, laras betisna ku ita teh dilendot. Asep dogi kagebis Pak. Terus kitu teh ambek wae ka ito. Terus we gelut Pak, bukbak. Kunaon ari hidup deui bet kitu ka Asep. Salahna naon tah Asep teh? Make diheureyan terus digelutan sagala. Mang Tarman bisa ngoloh hate budak kituna teh leuleuy nyarita tapi gede wibawa nu matak ito teu wani ngalawan. Sareng waktos nasep cenanya. Aduh mohonnya insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi